putuskan baik ku Oscar. Mending putuskan beker. Habis pikir aingnya. Kalau ku mengatep. Menang ilmu ti mana saya tanya? Bisa ngelengit gitu. Ajak lu ti koing lah. Bari ngungki ai. Putuskan ulahnya si Isma. Pak aing kudu nurut bae nya. Omongan Dendi jeung Mang Ugen. Malah, sing. Kudu kumaha deui aingnya ye. Curhat ka mana deui? Pang dibere pas partisipasi. Telepon beres Isma. Ajak ketemuan. Si Oscar gitu ya. Tapi di telepon cuma dong si Oscar. Dua orang telepon lah. Jadi cek deh. Cek baik. Mandai. Di mana teman ngatepnya? Jangan begitu koinnya. Oscar kemana inya? Bisa minggu bae. Di mana ya uhnya? Bangsa aing saya tengah buang amatnya. Di WA tuh dibales, di telepon tuh diangkat. Kuing tangkeun bae kitu ka imana nya? Halo. Lagi di mana kamu yang? Lagi ngapain? Ih, ampun, tiktokan mulu kamu mah. Gak ada apa-apa. Aku pengen ngomong serius. Di tempat kita biasa bertemu ya. Aku tunggu kamu di sana. Kenan mana? Woi, Mang Atep. Malamun bae di hadapan tangkal jamu serangan. Biasa bae Mang Atep. Naon? Galau bae aneh. Liur Mang. Rod. Pusing pemikiran heh. Geus lah, daripada serangan bae di dia, mending urang ka ditu kalebak tuh ka saung tuh. Ayo. Oke Mang. Ayo. Yo, tar, tiba curhat mah. Ngaturan tiis di mana ini. Serangan kena galengan, kayak orai naon. Aduh. Ajis, kemana Ajis? Mang Dendi, arek neangan si Oscar Mang, bisa minggu bae. Emang si Oscar kemana gitu Jis? Lain kemarin mau orang nempo, ini sudah Ugen. Bener Mang Dendi, ya kurang di WA di telepon. Bae eta si eta. Beneran orang mah Jis? Mas saya orang tangan kanu ka imah si Ugen. Sukan aya. Ayo tuh Mang, urang tangkeun ka imah Augen. Hari Oscar, galau kunaon. Bingung Mang. Gua dulu pemikiran deh. Sudah dibawa pusing. Pusing Mang. Pemikiran ngabadag. Dilema, urang teh dilema. Atuh mangkana, urang dibawa ka dieu supaya maneh carita. Supaya ngilangkeun ka pusing maneh. Karena carita kuari, supaya urang bisa beri nasihat atau bisa ngade jalan keluar. Juga
pulung minantu aing. Urang kamari minta solusi partisipasina ka Ugen jeung Dendi. Ditahan putus bae jeung kabogoh urang mang. Ari manehna naonan ha? Nurut kana Mang Dendi. Kadeur kitu kamari urang segelut jeung manehna. Nu kitu mah ulah diturutan, nu kitu mah. Nya mang, kamari urang nempo, mangatep perut jeung Mang Dendi. Si kumaha jeung mang ya, aduh, jangar pikiran hulu. Turutkeun ulahnya, putuskeun ulahnya. Geus, kuari mah kieu bae, imah menurut urang kitu nya. Maneh mending ge panggih jeung kabogoh. Eta mah ke situ mah kumaha keputusan maneh bae. Nek putus-putus, sabodo jalan urang ieu bobogohan. Diajak ketemuan mang geus, Mang. Sore ieu. Terus kurang rek diputuskeun bae lah, Mang. Itu, Mang. Si Oscar bae awewe na gelis padahal ngajak kepek duit mah. Sugan-sugan bae aing geus dong kitu dong si Oscar. Anu ngalewat rang bae tah kumaha salah. Sugan pulung minantu. Terus yo kumaha kalanjutanna Mang Atep jeung Mang Dendi? Masih kesel aing kar kana Mang Dendi. Tapi kamari aing gelut jeung Mang Dendi eta. Nu meunang aing. Aing mah make jurus menghilang pas lagi sayang-sayangnya jeung. Gugur di mana, Mang? Bisa gitunya? Geus, Oscar mah ulah sok hayang ilmu nu kitu. Baju kumaha, Kar? Pamikiran geus lega encan. Encan, Mang. Tuad kene ya hulu pamikiran mah. Kumaha jeung? Diputuskeun. Ki Oscarna curik galau. Dia eta doang nu bogohun kana urang, geus eueuh bogoh deui teh kana urang. Geus, Kar. Kuari mah kieu bae. Masalah pertemanan, masalah percintaan, masalah perasaan orang ka Ugen bae. Ayo kuari orang ka kana Ugen. Ayo berangkat. Iya, Mang. Aduh, udahlah, aing rek istirahat heula. Capek ieu nyapu bae ti tadi. Ya kudu manja ieu, harap mah bae nya. Aduh. Ayo nya si banjuanna. Pastikan Aing ngajalan si Oscar lah. Make jurus menghilang pas lagi sayang-sayangnya. Atep. Kira-kira turgen aya nya dieu nya di mah. Atep. Ih. Kemana Mang Atep? Ai. Aneh ai. Apa saya make jurus nu kamari teh nya? Yalah agak amat saya. Astagfirullahaladzim, jaya Mang Atep. Aya Ugen urang ti tadi di dieu. Pakai ilmu naon saya di dieu? Menghilang pas lagi sayang-sayangnya. Astagfirullahaladzim katanya. Aing ka Mang Atep. Dasar mah keur galau. Tinggalin deh. Ya Allah, cak itu sih Mang Atep tuh lah. Ugen. Tadi Ugen nanya di dia sorangan bae. Sore-sore kieu mah lelumpangan jeung kabogoh. Waduh, Mang Atep pelanggaran ieu. Cukup tahu bae Mang Atep. Yang sebenarnya mah tadi teh jomblo. Ai. Malah nyolong curhat. Aing nu galau manehna nu curhat teh heula. Ai, alik kitu Ugen jomblo. Mang Atep. Urang mati tadi neangan. Pangan nyocok video. Kar. Kumaha anjing? Jauh urang leumpang capek, geus bae urang make ilmu menghilang pas lagi sayang-sayangnya. Aneh aing, rasa kepek ide hareupeun beungeut aing deui. Mang Atep mah. Lagi sarang. Waduh. Hari dia geus di mana, Pek?
datang haliu. Pusing Augen. Lihat dulu dilema kumaha pek antara cinta dan tiada tah kumaha ye. Augen, Hei, tadi manehna curhat kena urang. Cina manehna tidak putus. Kumang Den jeung Augen. Bener teh eta? atuh tidak salah lagi Mang Atep. Atuh beneran, itu kumaha nya teu pantes jeung si kepek kumaha pantes saja ugen. tuh aing datang ka dieu lain dibere partisipasi nggak diledek Kumaha Kar? Geus diputuskeun can. hari janjian mah geus sudah mah sore ieu cuman can datang bae saya eueuh kabar paling penting coba kurang ditelepon deui lah Geus. Mending keneh putuskeun semoal bener bikang kitu maka hareupna ge Kar. Mas Gar. Balik we mending urang. Tarikh magrib. Augen, Siap. balik we nya. Hayang geus jeung magrib, kebe kumaha peuting. Ayo nya. Ya. Ayo, kat. Geus geura kali itu Oscar balik. Mudah-mudahan dia yang didoakeun. Geus anu si Isma. Kemarin, oi, dia orang kayak mah turgen nage, tarikh magrib, turgen kan keluar di jadwal adan ya di musola. Pokoknya, percuma orang kayak itu ge, mulai ya. Oh, orang balik baik tah, ayo ge, ya, ayo, ngus. Geus kieu bae, urang penting bae ka rumahna. Ya, urang penting orang curhat di mana, yuk. Siap Mang Den. Geus, berangkat. OTW mau menyaksikan drama drakor Oscar Kepek bersama Isma. Mudah-mudahan putus beneran di pulung koai. Kak Isma, itu yang kemarin jalan sama kamu siapa sih? Itu pacar aku. Oh itu pacarnya Kak Isma. Kok kepek ya? Walaupun dia kepek, tapi dia itu bikin aku gak mampu tahu. Gak mampu apa coba? Gak mampu ngelupain dia. kemana sih Isma ieu can datang bae Ismani deui aya ganteng deui telepon bae gitu Ih Isma lebay amat sih kayak si Embok. Tahu lagi lu lebay amat sih. Dasar anak bucin. telepon Enggak. Ini pacar aku telepon guys, oh my god. Halo sayang. halo kamu lagi di mana Aku lagi di rumah Ima lagi sama anak-anak. oh bisa ketemu aku nggak Oh bisa, kemana? di sini di depan jalan Oh iya ya udah aku ke situ ya. ya udah aku tunggu ya Dah. Aku pergi dulu ya. Ya udah iya. Bye bye guys. Pacar aku nyari aku. Bucin loh, bucin. Ih, jangan penting ya kekerasan lagian. Baiklah, aing. gila aja sih Isma mesti kuat ngeganjel nang hati Hai sayang, kamu ngapain nyuruh aku kesini? nggak apa-apa jadi ini Ini ngomong serius nih. jadi gini ya setelah aku pikir-pikir dengan berat hati dan disuruh sama Adendi dan Mang Ugen juga hubungan kita cukup sampai di sini. Maksud kamu apa? Kamu mutusin aku tapi kamu disuruh sama orang. Emang aku punya salah apa sama kamu? Ya pokoknya aku tuh udah gak nyaman lagi sama kamu. Pertama kamu tuh sibuk tiktokan dulu. Setiap aku telepon, setiap kita jalan kamu selalu tiktokan. Ya udah aku minta maaf sama kamu. Please kasih aku kesempatan yang kedua kalinya. Gak ada maaf lagi buat kamu. Kamu jahat.
Anjuk rek mana? Eugen. Karak balik nagihan Eugen. Eugen tos di mana ya? Biasa. Mang Anjuk geus neangan rangda bengsrat. Oh, hebat amat Eugen. Neangan marangda, boy. Biasa Mang Anjuk. Neang rangda kesehatan. Ieu Mang Anjuk rek mana kuari? Arek balik ulang Eugen. Atuh hayu geus sekalian. Ayo, geus. Rek balik. Gilunya. Ayo sak naik. Sih. Kenapa itu sih Isma? Nggak tahu aku juga. Isma, kenapa lu datang-datang kok mewek? Aku diputusin si Oscar. Masa dia katanya diputusin disuruh. Terus udah gitu katanya aku nggak ada waktu buat dia. Aku tiktokan terus. Emang iya apa? Wow, kasihan banget. Kok bisa-bisanya sih lu diputusin si Oscar disuruh orang? Terus si Oscarnya sekarang di mana? Sekarang dia ada di depan jalan. Ya udah sekarang kita samperin aja, nggak enak buat temen gue diginiin. Udah yuk kita samperin aja si Oscarnya. Ayo. Ini nih orang ini lagi tidur nih. Iya. Bangun loh, bangun. Enak. Rame kieu. Maksud lo apaan mutusin teman gua tanpa sebab? Lu muka kepek aja belagu. Aduh. Diserang deh. Nyesel Inggris gimana nyesel. Makanya lo jadi cowok jangan belagu, muka kepek aja belagu lah. Eugen. Apa saya tak? Eta Eugen. Si Oscar lainnya. Ih, ya euy jeung Mang. Si Oscar kepek eta mah. Oh, eta. Kenaon ya? Tanya yuk. Ayo geus tanya. Hah? Waduh. Ini dia kunaon Oscar kepek. Pasti dia putusan yang si Ismanya. Ihu, aing. Oke. Aing. Ulah joget nih. Tadi batur sedih. Senang hati aing. Benang ku Kurang aing. tuh ya.